Assalamualaikum kadang wargi sadaya. Tepang dari channel Bagaya Kulana sareng pipados mun Arya Dani Aji Sona. Anu mana dina dangat ieu channel Bagaya Kulana sebagai mintonkeun dongeng Sunda anu saeutik rada cawoka. Pamugia katampi kalayan kabingahan tiasa janten panglipur kalbu panggoberakan mana sadayana bagaya kulanas anu nagaronton YouTube. Omat pageman tombol merahna disuhunkeun subscribe-na dukungan ti para penonton sadaya dina judul TKI geuneuh. Kacaturkeun di hiji lembur aya hiji rumah tangga anu dina rumah tangga eta nu jadi kepala rumah tangga ngaranna Mang Juha, turta nu jadi pamajikanana ngaranna Nyi Uti. Kusabab kahiupan ekonomina anu kurang mumpuni nya Nyi Uti daftar jadi tenaga kerja wanita alias TKW ka Saudi. Proses anu sakitu tek-tek bengekna tiasa dijalankeun ku eta Nyi Uti dugi ka Nyi Uti tiasa berangkat ka Saudi. Lami kalami ti harita Mang Juha ngarasa sosoranganan hirupna dina usia rumah tangga anu henteu kitu can kaitung lilana. Mang Juha teh ngadadago bebele hate pamepes hate da zaman harita zaman Mang Juha mah can usum Android can biasa video call can zaman Mang Juha kita can bisa video call ukur wesel jeung naon ngaranna teh SMS da jeung SMS paling oge bagi make kode area teh ani lila beki lila nampa wesel sakali Mang Juha ti Nyi Uti ngadua kali anana naha teu nepi diarep-arep teu nepi eueuh deui nepi ka dina naha eta ku Mang Juha ka mana Nyi Uti kabar pisan. Beki lami nya cunuk kana waktuna ninggangkana mangsana Nyi Uti balik di Saudi. Ai balik teh ka saha deui lamun lain ka salakina ngan ku herana asa disameur heulang eta pikeun Mang Juha. Nempo Nyi Uti balikna bubegeyeungan. Apa bubegeyeungan? Tuh. Katingali bageuh beuteungna. Aduh, cek Mang Juha hatena kunana haon itu si Uti. Aing ge can wahag Uti aya sia melenung saha. Cek hate Mang Juha. Nya weh to the point cek bahasa legekna mah to the point dong. Nya kita curhat cenah curhat dong mah ieu mah curhat dong Pak. Akang salila abdi jadi TKI teh dihitungan purah capek jeung capek we Akang anu hantukna abdi ka olo kudu jadi nunungan di olo diiming-imingan ku duit langsung diolok ku iming-iming ku duit nepi ka abdi dae dibubuhan di kitu kieu eta mah Akang bobogaanna luar biasa. Asa ku eusleupnya eta Nyi Uti make jeung ngadongengkeun bobogaan nunungan ka salakina. Dasar pajarkeun teh luar biasa digadieukeunana aing.
nafsu namah nafsu eta Mang Juha teh ka Nyi Uti. Parendene kitu Mang Juha henteu antap parah deui. Harita Nyi Uti digusur dituntun diasongkeun kanu jadi mitohana nya diserenkeun teh ngaranna. Tah Pak cek Mang Juha ka bapana. Ieu si Uti balik ti Saudi teh kalah bubureungan tapi abdi teu masa moal teu pagawean dununganana. Kitu cek carita Nyi Uti nage. Tah kuasa kitu abdi teu sangem narima. Sasatia-satiana Mang Juha di kitu-kitu mah peuri anjing. Cek Mang Juha nya bapana ge dina perasaan maklum. Cak weh urus-urus kalebe Nyi Uti langsung diserahkeun. Udah deula. Mang Juha galau. Cek cita-cita teh mah gegana. Gelisah galau merana. Lantaran nu jadi bebere hatena alias pamajikanana Nyi Uti geuneuh ku batu. Bagi yang didongengkeun eta babadugna dununganana. Gitu nya. Babi mah haram euy, babu mah halal geuning teh. Loba lalakon jiga kitu teh pamirsa. Teung teuing. Keun Mang Juha sabar. Mungguh ning pangeran. Teu lami ti harita Mang Juha pinanggih jeung Randa. Anu umurna tengah tubuh kurang leuwih umurna geus 45 tahun. Nya ngeujeeh we. Najan Mang Juha kadang ora keneh oge sahanapeun Mang Juha teh. Tak ieu kana teh ngaranna Nyi Kokom. Randa dinyenyeri ku salakina deui. Usahana purah dagang seblak. Dagang cilok goang. Tuluy dagang seblak ceker sagala anu kagitu kadaharan urang lembur. Tepung jeung Mang Juha dimimiti lirikan matamu cenah kitu. Nu akhirna bisa mengkeut janji pas ini pikeun hirup babarengan. Henteu lami ti harita Mang Juha ngawani-wani maneh tumorojog ka imahna Cek Kokom. Nya di imah Cek Kokom teh geus teu boga bapa. Cek Kokom teh nyeta hirup bareng jeung nu jadi indungna nyaeta Maijah ngaranna. Cek Mang Juha ka Maijah, "Ma, abdi arek mileuheung ka ieu Cek Kokom. Wenang meureun mah abdi duda Cek Kokom Randa. Tah kusaha sakitu moadek tu nyatanya leuwih loba abdi teh mah." "Oh ya," cek Maijah. "Hade kitu ongkohna ge moal barahape? Mending oge langsung gitu kalebe." Yang ngitung waktu we harita teh Mang Juha jeung Maijah. Harita dina poe Senin malam Jumaah. Namanya ya poe Senin malam Jumaah. Poe Senin malam Salasa. Mang Juha Cek Kokom dibarengan ku uwana nu lalaki pikeun jadi wali. Araginit ka imah lebe ngadon kawin. Bung we caritana kawin. Eta mah dina ijab qabulna dasar pikasirieun. Mang Juha jelema lapar. Haus akan kasih sayang meunya kageumpeuh. Eta mah barang kung gitu teh dibayar kontan cek lebe teh. Tadi mah abdi nikah ka Cekok. Cenah ka Cekok. Cansah cek saksi teh. Sakali deui tah nu ngadua kalian. Dibayar kontan. Tadi mah abdi nikah ka Cek Kokom. Putrana almarhum Bapak Dasma. Dibayar mas kawin saperangkat alat sekolah. Tuh kesalah deui ka
jika alat sekolah dasar nu katilu kalina we pagangkeun we sah eta mah ecek saksi ecek lebe nya sah we ngagumah tangga eta Mang Juha jeung Cek Koko balik we ka imah cagetan abringkeun kudu ke Mang Juha diabringkeun kudu na Cek Koko bos ka imah duh kabeneran ye cenah kabeneran teh teu palang merah Cek Koko na bisa malam pertama sekalian cenah balik ti lebih tuluy penting pertama plus bener pikeun jalma anu soleh mah Mang Juha teh bagja ben cagitan nangkelanan Mang Juha bagi haheh capek geus salin cagitana geus aham kapan ka Cek Kokom teh da mungguh ning Cek Kokom mah jami anu solehah jami nu solehah Cek Kokom cek Mang Juha ka Cek Kokom cek entong ngecek atuh ai geus kieu mah nyebutna empet ayang disebut empet Cek Kokom met cek Mang Juha bagi kana geumpeuh poho deui meureun teh Mang Juha loba urang teh panan ayeuna geus rumah tangganya beb urang teh meureun kudu kikituan beb naon ai si akang kikituan kumaha gitu beb nah ning akang juk akang teh ka itu kacai heula kayaknya kacai gatuh bagi atoh eta Mang Juha tutugupun muka panto kamarna ge kolot ka gede sekajaman kacai mungguh ning Allah nu kawasa nu nakdirkeun sagala rupa peristiwa pas pageum lampu tah pas Mang Juha keur dicai teh cek pageum lampuna bagi urang rorong biwir samutut budah keur da keur ngosok huntu maksudna mah urang rorong kakemu leheungna teh cai mah beunang di rumpur rampah Mang Juha nu geus teu sabar kana malam pertamaan sareng Cek Kokom najan bagi aliran cek pikirna kabeneran ieu aliran aing cenah bisa mapai sagala-galana cek pikir jahat Mang Juha lain pikir jahat leugeunya pikir mesum dasar Mang Juha garayam da imah nama imah Cek Kokom teh imah bilik pan tadi geus dibejakeun nya imah bilik plus teh aya nu manggih lawang pantut teh jaga plus ka kamar katinggali remang-remang aya nu geus pasrah nang karak pengkang Mang Juha teu antap parah deui garayam gabuk cepat koseh Mang Juha geus teu dilenge deui anu empan teh saking semangatnya eta Mang Juha nepi ka gorome garayam perosot cep barang geus cep lesot pernapasan nu ditindihan nembalan suja cek Mang Juha bagi gewas iya mah suja alah oh itu emahnya bagi gewas Mang Juha
pukosehan teh nu ditilihan teh sing goreng maija nu tilihanana Mang Juha bagi ngaharewos lalaunan alah mah kumaha atuh mah ieu da urang geus kapalang geuning kieu nah si Sujang make jeung kumaha eta we cenah jiga kumaha Ujang ngaragaji kalah ka kitu cek maija nya teu antap parahe Mang Juha kagok barontok ka parang cara mang dilaksanakeun eta nyumponan maija laksana caritana nepi ka salametna jeung maija teh sok lesot keluar di kamar eta plus ka kamar cekokom pamajikanana uyuhan Mang Juha eta tanagana kuat plus ka kamar cekokom beb can bobo beb anasyakan atos di zaman teh menilami pan aliran beb ngen ka dieu akang yap gagayam deui malam pertamaan tulus jeung cekokom caritana gagayam gorome plus kana eta gunung kemarna jekna pikir Mang Juha sabari nyuruput gunung kemarna cekokom nu tadi mah pahit anu mah ijah mah cek pikirna suruput deui nu ieu mah henteu suruput deui kanu cekokom teh heueuh bener henteu dina pikirna Mang Juha bagi nyanyi gak nyangkut di leher coba gitu cek Mang Juha bung pas salamet eta Mang Juha jeung cekokom malam pertamaan ade eta gede milikna Mang Juha beli satu gratis satu buy one get one gede milik Mang Juha